Papa antosannya kayak gua dijemput. Cek si Udin bari jeung acung-acungan ya luhureun motor. Tuluy motor diselaku si Udin celak atuh codah naik kana motor. Hakare gedek ini tetap motor miang ti eta patempatan codah pok cumarita. Ae poho. Den kala den cicing heula cicing. Naon teu jalan loba teuing parelor pisan. Cek si Udin bari ngaranna heula eta motor. Tuluy codah turun nyamperkeun ka urang jeung ka Pak Haji Hamid. Iya den poho ece teh den. Naon ce aya naon? Lain iya kamari teh si Acep mawa si Uten dibarengan ku si Akim terus ka ece heula. Pak Haji Hamid Bu Mirda tur tama haji oge ningali urang jeung nyaksian urang nu keur ngobrol jeung Ce Odah. Terus kumaha cenah ce? Cek si Acep teh kieu ece panto teh dikunci mi HP. Abdi mi HP surat. Aduh hampir poho den kada gua ada sakedeung. Tata geninganan. Surat di mana, Nyai? Aya suratna Pak, ke antosana sakedapnya. Cek Codah bari ngaleos tur tas sok atuh jingjingan diteuneun. Si Udin tuluy turun nyamperkeun ka urang bari pok cumarita. Wah, maneh ngacokeun wae dini geuleuh aing kemana? Naon Udin ai maneh? Ngacokeun maneh mah. Ngacokeun naon urang? Bapak jantan mah ka abdi engke ngojek 50.000. Jadi Ujang, moal bapak moal bohong buru-buru atuh anterkeun heula eta tukang warung ka pasar. Sumun, aja buru aja aing. Si Udin bari gegejret tur jiga teu sabar nuan Ce Odah. Tukung sila Ce Odah nyamperkeun pok atuh cumarita ka urang. Den ece teh KPHP-an ieu surat ti si Acep. Lamun aya jelema nu kadidikeun cenah ieu suratna cenah kitu. Ai itu ce pantaran teh dikuncina kunaon? Ngahaja teuing kunaon da ini teh tiluan. Ari si Utena dikumaha ce? Henteu dikukumaha digugusur we budak teh dipaksa dibawa ka ditu. Astagfirullahaladzim. Iraha teh dicanakna teh. Iya acan lami name pisan kana jam 10-an berenang mah. Si Udin mah ngabohong we. Cek Ce Odah teh nunjukkeun ka si Udin. Ngabohong naon ce urang atuh aing mau ngabohong naon. Maneh mah teu apal Udin. Apa jam 10 ini teh oge. Abi apang di jalan ce di warung. Cek si Udin nyeun alasan deui wae da sidikan manehanna teh hayang ngojek Pak Haji Hamid nu geus dijanjikeun ku Bu Mirda rek mere 50.000. Ras kumaha atuh anjeunna teh? Semuhun anjeunna teh nitipkeun serat ieu cenah saha wae nu suping ka dieu pasikeun cenah ieu serat. Tos dibuka teh acan ku Nyai. Teu acan ampun paralun teuing. Muhun atuh Bapak Den. Ece bisi kasiangan ka pasar. Nya atuh ce sok atuh wilujeng we. Nu nya ce nya ieu nya. Hampur atuh dibawa ka jero. Teu naon ece da subuh atuh ieu mah lain isu-isu. Heuh atuh nya muhun kasadayana. Assalamualaikum. Cek Ce Odah harita bari jenggorocok buru-buru naik kana motor. Si Udin ngadilak bari init ninggalkeun urang salarea. Urang Pak Haji Hamid, Bu Mirda jeung Mah Haji gogodeg ngeuli si Udin anu cak acikih model kitu. Tayohna hayang buru-buru nganterkeun Ce Odah jeung manehanna hayang buru-buru nyamperkeun deui ka Pak Haji Hamid pedah dijanjieun 50.000 pikeun nganter. Den, iya Pak Haji, eta surat teh cing baca naon cenah Den? Di dieu nu caang ieu bari ieu, di dieu neng bari neng. Mangga Bapak, tinggal bacakeun Den naon cenah eta teh. Bacakeun naon cenah cek si kurang ajar teh. Lamun incu Pak Haji dikukumaha tinggalikeun sia. Sabar Pak da moal naon insyaallah Pak. Cek Bu Mirda harita bari jeung katingali ngaruncelang ku Cimata. Urang teh kudu hati-hati mah, ndah. Urang teh mentak buru-buru ge ka dieu hayang buru-buru nyelametkeun budak. Nya mak. Ya mudah-mudahan ulah aya naon. Amin amin ya robbal alamin. Sok den bacakeun naon cenah eta eusi suratna teh.
Geus kitu atuh surat buru-buru dibuka ku urang, barang berai surat dibuka teh. Teteh lapisan nya geuninganan eta tulisan Mang Acep sarua jeung tulisan basa di imah Pak Haji Hamid tureta sarua jeung tulisan basa dibikeun ka urang perjanjian duit 50.000 baheula. Aduh, Pak Haji, nya ieu mah teh si Acep. Jelema teh gelo nya Den. Cik naon cenah eta suratna teh. Tuluy we surat teh dibaca atuh ku urang lalaunan. Tayona hariwang jeung ingisin kadengieun ku nu lainna. Sok-sok Den bacakeun Den. Bacakeun. Enggal bacakeun Den naon cenah eta teh. Kuring Acep ngahaja pisan ini ti imah. Tur tangahaja ieu kuring miapekeun surat ka tetangga. Lamun geus katampa ieu surat, buru sampeurkeun kuring ka kebon si Akim. Deni leuwih nyaho tur tak engke dina lengkob aranjeun bakal ningali mobil. Caricing di dinya tur ta duit anterkeun ka kuring ku salah saurang jelema. Poma sakali deui lamun aranjeun anu laporan ka polisi tangtuna oge si Anggara bakal paragat nyawana. Astagfirullahaladzim Den. Nya Bu. Ini apa tempatna? Terang Bu. Kumaha tuh Bapak? Nya ayo urang ka ditu we ayeuna mah. Ayo urang ka ditu we. Kan wae sabar geus kieu mah. Ya artos teh kumaha Pak Haji urang eta heula nu di Mah Haji tong ngayung kewe di jalan lah. Geus kitu mah atuh buru-buru urang ninggalkeun eta tempatan. Bring atuh urang teh ngabring deui tur ta Pak Haji marada gancang leumpang nate. Tayohna yang buru-buru anjog kena kendaraan di pangkalan ojek. Teka catur di perjalanan urang geus anjog deui ke tempat pangkalan ojek. Barang sero ke tempat ojek Pak Haji pok cumarita. Astagfirullahaladzim. Kunaon Pak Haji? Tingali itu nampe yek bana genden. Aduh, bitu panginten Pak Haji. Kumaha Pak? Tingali neng itu bana oge bitu jika nama. Aduh, paning ka mana tuh yakin nama alban Pak Haji? Geus kitu Pak Haji nguliling ka belah kenca, gogodeg deui Pak Haji bari pok cumarita. Aduh, nen teu kuhan teu euy. Duanana ieu bitu. Duanana Pak Haji? Duanana Bapak? Cek Bu Mirda bajeng nyampeurkeun ka belah kenca. Ieu mah Pak Haji. Naon? Cek Pak Haji bajeng melong ka urang bajeng mulak cangkeng. Ieu mah abdi mah curiga si Udin ieu mah Pak Haji anu ngempesan.